parantos kaunian sadayana mikrojna urang mah naikna nyaeta sholat. Maka hafidu ala sholawati wa sholatil wusta.
kurang kami kemudian menjaga oke dengan khusus kalau mengatur di acara sebagai MC memberikan waktu sesi ini 12 dan mantranya ibu ilmu al-barakah keluarga besar milik diri yang dipanggil yang kita jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini jemaah ampun kalau lebih tinggi oleh sejak ada dengan nasehatannya tadi sebab tahun dulu kurang sadaya dan cimpuring lain dulu cimpuring masih kena santri masih kena hidayah dari dan bisa mengawurkan hubungan kesehatan dia bisa sore gratis kapan sore kelani jadi kerang bukan kawani karena bukan kawani itu akan sama sananya dengan mudah-mudahan berdoa dulu ayat-ayat yang tidak kurang-kurang bersama mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan semua amin Allahumma teruskan dulu yang dibayar mudah-mudahan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ila hari ini yang mu'alanya yang berisulikan ibadah kita al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun mereka yang akhir masalah Isra Mi'raj kurang diwakilkan bahkan tidak tahun ini seorang kali melaksanakan Isra Mi'raj. Namun maksud tujuan dengan ayatnya hadir anu dikaitan di kulon di kalian di dulunya ngerti pasir ngerti lanjutnya kurang kumpul kayu kayu di awal kayunya nyata semata-mata kurang hanya menanggung syafaat sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa oleh jemben kaum kena bisa sehat ngajawab sholawat kepada Rasul sholat-sholat pangsulan menjadi jauh identik maka cukup kajian dengan sakadar muda-muda kesek muatai mikro di mana disebut daripada Rasul berdaya jawab sholawat kurang tadi dibuatkan dunia karena yang ini sholawat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaburusan ayunan apa sabar namun kaburusan ayunan masih yang bisa dinyatakan bisa dihalun usul tapi namun mungkin kaburusan nanti dikumpul di dalam masa lain yang sangat masuk bahwa bisa diubah usia berkulis mual bisa walau kaya mual bisa dengan simbol yang suarakan dahulu di mana pada jemaah sekalian lama mereka yang akan meninggal tadi disebabkan dengan mengorimakan bahwa sana tadi berkecengan sebagai bahwa waktu yang ada nyata perasaan mengadakan
Tahun sebelas Masehi dia. Iya, orang itu gitu Masehi. Pan raja, namun berarti itu namun raja Mali Februari berarti tahun seberapa? Februari pan kurang, namun itu nama Masehi makai raja, makai Masehi makai raja, katanya Masehi itu setelah makai raja katanya, angker orang itu nanti bulan Februari 2023. Jangan memakai bulan Hijriah. Padahal ngaku nama orang teh hanya memakai di ketenangan sebenarnya. Ngadeunana adalah ayo we tahun kasabarana juga ini demo wae. Pokoknya ini sebenarnya hari keabah mungkin di tahunan pokoknya masa tahun dari hijrah itu langis bingung angka emang hijrah nanti Mekah ke Madinah tahun yang keberapa tuh ini pokoknya mah kesenangan orang nih ini ya ngaku senang di Babareko tapi senang ditulis-tulis tinggal di nangan sababna urang ilmu karabi karena lamun hayangnya pel ilmu maka sekumaha hayang Kanjeng Rasul nang ilmu hikmah sari wahyuna ku sabab Kanjeng Rasul mah ayeuna tos dibukakeun manahna saat san miheul Kanjeng Rasul dibedah heula nyata dibersihan deui kolbuna nuju murang kali oke kantos dibedah malaikat Jibril disandak sama malaikat Mikail pertama nuju usia murang kali ini pas dibedah dibersihan eta manahna tina perkara kaulinan seperti umumna budak-budak komo budak ayeuna mah lebih hebat dina kaulinanna budak baret tong diaturkeun sabab beda zaman sia zaman bapa mah udah HP na eueuh ngan ayeuna mah lamun dinisbatkeun kudu diakur-akur moal akur dibanding-bandingkeun da lain bandingkeunna anak pak ajengan pak Ustaz zaman bapak mah eta mah zaman bapak lain zaman anak saur Kanjeng Sayyidina Ali ayeuna bina ajar anak anjeun sakumaha zaman ayeuna budak tong budak akur boga HP arulina teh sorangan ulina teh sorangan sok sanajan ruang riung arek budak arek kolot ngariung nama nyerahkan HP kabeh katut keajengan-ajengan ngariung nama HP dicekelan ayo inget rapi HP jangan ngagigir-gigir atuh ari masih kene bujeng HP arek jumaah khotib geus datang geus rek naik kana mimbar lamun buka kakawasan kusim kuring lamun nya dibabekeun harita kene di HP dipangmeulikeun iPhone Pro Max 12 dan lamun nya pangmeulikeun pangmeulikeun ninjang batur dan lagi karena aman eta dan kamu di deui itu anyar sabab kalau Kanjeng Rasul ingkos dibedah urang teu aya salih oge hayang nulinan mun bareng disebutkeun dina kitab nyaeta mun cek urang main koces ge teu aya kahayangan umum pada urang ayeuna budak geus lato-lato jeung sajabana rek di masjid di pangajian eta lato-lato masa keur ngaji keur ngaji ge masih kene mana kitu paling mana
dakeun heupan ku bapana oge akur dibere contohna kumaha keur ngaji keur ruang riung ge anger we main dina HP eta mereka singgung rek salah singgung lain satu apa yang jadi Kanjeng Rasul dibedahi saat Isra Mi'raj dibedahi sehingga walaupun nanti bening nanti banget amun sebutkan bening mah biasa bening bening ku heran saya heran bening bismillah. Kumati ayeuna Kanjeng Rasul dibedah sehingga nanti dalam sanes ku cepilna sanes ku jejeberna tapi langsung kana kolbuna bisa kumaha panika Allah alam nasrah laka sadra wa wada'na pemuda ayah nududana ayah coba terus ya an-nasrah laka sadra wa wada'na anka wizrak jangan biasanya ini benar ya biasanya kosong alam nasrah laka sadra jadi pasti paparinan mana bening murni aya salin oge perkara kokokon ari urang mah ayeuna tong borong keur kitu ngahajak ngaji ngagutret oge kadang ditanya ayeuna kaluar dalam batok pokok deui sabab hatena pilu sabar ari nu diucapkeun mah hasbi rabbi Allah ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi Allah ma fi qalbi cukup mengusti buah ayatnya terhadap wadul hati ini kuota harus biar masukkan karena hati terbuka biar yang masukkan masukkan karena hati pemajikan nyayakan tepangnya dan kopi masukkan karena hati tatangga beli motor hanya sepupi ejeng miok jeung PDE masukkeun kana hate budak boboahan masukkeun kana hate kolot kemere warisan masukkeun kana hate atuh heureun di mana aya lafaz Allah sehingga disebutkeun asma Allah ge jom disebutkan asma Kanjeng Rasul sabab ayat mengatakan bahwa idzatu ilallah wa jilat qulub Allah dina hati maka Mi'raj cuma
bari jeung tipe masuk di India di Peru di Pulau itu kaya teh Isromi dan nyanaja puting-puting di lembah kapal cepat kanjeng Rasul di mana Isra di mana urang geus pada timu sarelea teu kudu dibejaan deui mimiti da tadi oge umurang kali disebutkeun ku ajengan geus dibacakeun subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram nyata berangkat ke masjidil haram kamana ilal masjidil aqsa ngan ujung-ujung nepi ka ditu sabab transit heula eta meripoteun ada cenah mah maksudna nya sakedap jeung sakawan nyebarkeun isrominana teh ngan 3 jam jeung sakawan 4 jam jeung sakawan oge ayeuna nuju ayeuna istri kanjeng Rasul Ibunda Siti Aisyah ningali ebena teu loba-loba jadi sakedap makanya cenah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kudu saeuleum cek Abu Sufyan kaulah tukang dagang ini di Mekah tadi teh perkiraan perjalanan 30 poe atawa 40 poe makanya kurang 3 jam atawa 4 jam tak dieu lain diterima ku akal tapi diterima ku iman ngan dina kalebah Isra ieu teu kudu aneh pareueun adan sana ayeuna tombol ayeuna kanjeng Rasul ayeuna urang ningali sahandapeunna Tuan Syekh Abdul Qadir berangkat di Baghdad ka Mekah sakada tong Tuan Syekh jauh meuring atuh ayeuna urang tingali tuh teh nya Syekh Mansuruddin Syekh Ugi ieu ka Mekah sakada sabab naon sabab dina hatena ngumpul ka Allah makan keparingan kemuliaan berangkat di pamijahan ka Mekah biasa ngan lamun sakira-kira urang can boga perkara anu sok dipasikeun ku Kanjeng Rasul dina pelakake masih dikeun kotor sakumaha ayeuna katarimakeun saeueuh anu sakitu geus misakeun menang perkara dunia jeung perkara ayeuna akhirat perkara diberi kemuliaan bisa model itu lamun urang nyelah kumaha lamun urang yang bisa berangkat ka ditu nu teu qarikotul adat gampang siapkeun duit 36 juta bisa berangkat teu qarikotul adat kamari kang adinya teu kudu aneh Kanjeng Rasul bisa berangkat di Mekah di Masjidil Haram ke Palestina ke Masjidil Aqsa sakedap urang oge anu geus ngarasakan naik kapal berangkat di Jakarta hese di dieu mah naikna daeuh kapal turun di dieu dari kamari oge Isra berangkatna tengah peuting jam berapa jam 12 jam 12 tengah peuting Isra rek naon rek Mi'raj naik kapal di Jakarta lumpat ke Jeddah sabaraha jam 8 jam sakeun ku jaman ayeuna pan jaman kareta mah kapalna aya oge kuda aya oge ontak pantes da kuda jeung ontak teu bisaeun ngapung aya gajah nu ngapung aya gajah nu ngapung nu kumaha gajahna anu dinasapi dipake ku ajengan naik kapal sami ari urang hayang Isra gampang teh urang biar hayang mah ingin penting ayeuna dikasebutkeun Isra ngan itu maksudna
tiba ka Masjidil Aqsa teh pertama di Masjidil Haram ka Thayyibah pula. Mana Thayyibah teh? Mayan Thayyibah mana? Thayyibah mana coba? Thayyibah mana? Apa itu Thayyibah? Thayyibah teh Madinah. Jadi Kanjeng Rasul ayeuna singgah ka Madinah sabab satahun kapayun bakal hijrah di Mekah ka Madinah. Di Madinah ka mana? Ka Kufah. Ka tempat disebutkeun masjidna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di Kufah ka mana? Nyaeta ka Gunung Sinai, ka Gunung Tursina, tempatna Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Di Gunung Tursina ka mana? Ka lamun ditinggali Gunung Tursina teh nyaeta anu dibelah dihapit ku dua terusan Suez. Nu hiji belah katuduna aya terusan dua kan terusan Suez. Nu teu apa ada kan itu. Ya. Lamun ka Madinah insyaallah apa ya. Madinah katanya apa da ayeuna mah gampang dina make nya dan saya ini ngan indina kumaha. Lamun saya kirim itu mudah-mudahan urang sadaya dipaparinan milik rezeki nasib sareng nasab biasa berangkat ibadah haji makmurah ka Mekah ka Madinah. Amin ya rabbal alamin. Cukup amin. Cukup amin. Urang sing diakeun sadayana kawan kana dengan itu ngaluakeun ka urang sadayana ya Allahumma ballighna wa zawjatana wa auladana ya Rahman ila maqatin masarrah wa sajabta ya amin. Insyaallah ngan teh buku amin hayang tere daftar murah ya daftar teh ngan 20 daftar saya mereka boga memang tungguan sekedar tungguan dari 30 tahun nungguan gila tong sok sanajan ayeuna gila lamun nami tos aya di daftarnya maka Allah bakal mengampuni urang berangkat. Kumaha urang kaduga atuh santri dan matu sebenarnya paling kiai santri kumaha tudang santri cenah urang teh aya boga cek hiji kawan nyebarkeun bahwa pikeun urang anu teu mampu dina palahartaan ngan mudah-mudahan Allah mampukeun dina perjalanan ngan ada nyeeta berangkat Jumaah nutong kapilaan pusasa sebab Jumat sayyidul ayyam idul fuqara wa idul masakin. Ieu mah berangkat Jumaah pahala heula jeung imam. Kadang imam di mangga mangga cenah imam di payun ari silain. Makmum di heula imam ngahajan di tukang teh kuan makmum cenah asup ka teh. Jarong we geus digeroan bisi hayang kasebutkeun boga pangkat pahala sadaya haji berangkat Jumaah tong kapilaan pusasa hak paheula-heula ieu mah perlu dipanggul di mangga teh geus ada tara kudu barijieun nya HP pelenyun barijieun karek gembang sementara ayeuna Kanjeng Rasul mi'raj teh kakukur ayeuna mi'raj teh nyaeta naon atuh beuneureunna nyaeta salat bahkan untuk ayeuna Kanjeng Rasul dina keur mi'rajna ditaruh Gusti Allah bahasana lain Islam pun
Saur Gusti Allah redaksi cek bahasa sorangan. Ya Muhammad, ari eta langit diliwatan ku anjeun Musa. Nu Gusti. Ari eta aras saha? Nu Gusti. Ari eta Sidratul Muntaha saha? Anu Gusti. Terus ditanyakeun sakabeh eta nu diliwatan ku Kanjeng Rasul. Tapi begitu ayeuna Kanjeng Rasul nampi pertarosan ari anjeun nu saha? Reuas Kanjeng Rasul pingsan mereka. Digerok Gusti. Ya Muhammad, kum irfa. Hei Muhammad, bahasa kuring dengan bahasa ngaredaksikeun anu cek kuring culang muleunan kana Rasul kitu. Masyaallah. Cak Rasul, hei Muhammad, kum tangga irfa. Ke jalan Kanjeng Rasul sadar ditaros ari anjeun saha? Nu Gusti. Lain Rawasnya Kanjeng Rasul sebutkan bahwa Kanjeng Rasul lain panas pingsan nepi ka 3 kali. Ya anak kum irfa budak tangga nanya dia orang tadi anjeun anu saha? Anu tombol langit bumi aras kursi Sidratul Muntaha oge nu Gusti lain anjeun lain Allah. Memang hakikatnya anjeun Allah, tapi anjeun nu umat anjeun. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan ini Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ternyata Kanjeng Rasul Gusti Allah nyata usaha nu umat mana Gusti nyata umat anu rajin nu ngabiasakeun ngadawamakeun kana maca sholawat dina poe Jumaah ulah sakurang-kurang teuing dina urang koret kana maca sholawat sabaraha aku Gusti cenah eta disebutkeun umat kaula anu ngaku jeung kaula jeung umat kaula teh nyaeta anu 4440 Ari perpahang ka 4.000 ngaceng atuh lamun shalawat ngariang 4.444 dan sok didawamakeun urang sadaya bahkan sok dijarakan kamana ka den macana cepet cara urang apa henteu Allahumma sholli ala Muhammad begitu macana teh alon urang mah pan maca shalawat ngariang ieu balik ge gila sedih geus eta sallallahu ala Muhammad eta korek sehingga dina di rumah aku sabab ngadawamakeun mikraj anu macam nanti iyo 4.444
Kadang jika nama heres tong eta tuh kolong sabar atuh nya eta maca salawatna hiji maca salawatna lamun sakira-kira kekuat 4.444 eta kaawatan jeung teu dibiasakeun jeung can pernah anjluk sakali nang ngasaan oge kaburu coprok manten tasbihna dan mau maca yo tasbih teh di mana maca salawat nanti sakali bari jeung pondok mah ngan ieu syarat maca salawat kuhina kudu ngahadirkeun hate anu bening kasihan sehingga asma kanjeng Rasul ngancing dina hati aya Allah disebutkeun dirinya di mana disebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lafaz Allah di Muhammad yang ngancing dina hati itu kurang nggak biasa ya mudah-mudahan aku kurang bisa maca masih kering kelas lisanku canda hati mudah-mudahan kanjeng Rasul nanti kan sallallahu alaihi wasallam dina bahasa Mi'raj para hadirin jamaah dilatih bisa dilatih sudah itu ngaji kali dari latih dari beberapa ngaji nak itu udah kesabat di bareng dengan ngaji nak itu mentak kudu isian teh mentak tadi di mimitian ala eling wa inna fil jasad mudghah idza salat jasadun ye dina jasad urang teh aya daging anu kimpel getih anu kimpel di mana ayeuna beres maka beres anggapan di mana goreng maka goreng sakabehna kabetan naon cenah eta teh nyaeta hate di mana hate nang geus goreng maka bakal komplikasi kana anggota maka sahabat ngemutkeun kana ayeuna urang kana bisa indin sok sanajan bahasana jauh tina sakumaha Isra jeung Mi'raj ditentukeun urang aya Isra aya Mi'raj na urang mah teu neangan hese-hese indin di Sidrona di Masjidil Aqsa kalangit kadua kali mereka itu ka Sidratul Muntaha naon atuh urang mah parantos kaunian sadayana Mi'raj na urang mah naikna nyaeta ku salat maka hafidu ala sholawati wa sholatil wusta raksa ku anjeun pirang-pirang sholat lima waktu sabab ieu sholat lamun dina sholatna dipake sholat dina jero sholat dina luar sholat maka nistaya ieu jelema kasupkeun jelema nu mi'raj nu kumaha sih ayeuna mi'raj ku sholat teh tingali ayeuna urang teu kudu hese-hese nyata Siti Rabi'atul Adawiyah di mana keur salatna ngahadirkeun kana qalbuna dina keur ngadoana teu loba pamenta ari urang mah salat dulu pamenta balatan salat Allahu Akbar Assalamualaikum ngadoa we rampung Gusti paparingan Allah we dikeun
sing disehatkeun sing dianukeun Gusti hayang ari kahayang loba ari salat sakureung Siti Robi'atul Adawiyah dina nalika salat ngahadirkeun kana qalbuna dina sabaresna maka pamentan teu aya. Saur Siti Robi'atul Adawiyah Gusti lamun sakirana aya milik rezeki harta banda jan Allah maka ayeuna mangga pasrahkeun ka kaum kafir. Tong ka kaum muslimin, tong ka kaum mukminin. Sabab lamun ayeuna kaum kafirin mah dunyana yang disebutkeun surga. Nah, lamun yang teu kudu salat, teu kudu zakat, jadi jalma kafir, bajakan. Ngan di dunia umur. Maka sausé terbiasa dalam paksa Gusti. Ya harta milik rezeki nu jang Allah mangga pasrahkeun ka kaum kafirin. Lamun heuh aya dina pelapatan ibadah di kaula laksanakeunana berarti make puasa penting dipake salat ibadah takarrub ka Gusti ieu ibadah lamun heuh kaula aya di paparingan surga Gusti maka surga pasikeun ka jalma mukmin ari anjeun yang naon harta geus gahayang surga geus gahayang kaula Gusti kaula kayaknya Gusti kan kugus dari kasurgakeun mangga kugus dari dikenalakakeun mangga asal jeung rahmat Gusti teu sih lamun urang kuninga oge Nabi Ibrahim alaihissalam nuju harita kacarioskeun dibalak ke Raja Namrud kana seuni maka tunjukkan malaikat Isra malaikat Jibril ya Fadilullah kusal kanjeun mah ayeuna Khalil Gusti Allah cik atuh ayeuna disirkeun pena ayeuna dibalakkeun arek seuneuna dipareman begitu anjeun dibalangkeun seuneuna atawa arek kumaha rek minta angin begitu dibalangkeun liwat teu keureunan atawa kaula arek minta malaikat anu ngatur kana hujan eta seuneuna hujan cenah dipareman cek Kanjeng Ibrahim la hajatan kaula lamun heuh Allah bacakeun Allah nabi kanjeng Rasul mangga sabab Allah itu kana pangjajahna nah malaikat Jibril lamun urang keur aya makhluk keur pakepuk ditenggelan keur pakepuk ku karikuhan aya nulungan keun cenah kuaar dibantuan nu mana kira-kira rek kumaha urang doa geus tenggelan kuman paehan sakalian kitu Nabi Ibrahim lah cenah maka kumaha Gusti sehingga lamun ayeuna dina hatena tos aya Allah maka tidinya sagala rupa oge tos gampil moal aya tangis da kusabab urang urang jauh dina aya lapan Allah dina hati mentak ngaku teh ngaji di babareto tapi Allah na dina hatena cangan cing di mana disebutkeun la ilaha illallah agak jauh da eueuh Lid ibarat jeung menuju boga rasa kacil mah hiji awewe lain kabogohna nu disebutkeun ge tapi lamun ayeuna aya nu liwat kabogohna jeung dikarsa begitu liwat ge acik budak-budak di lid ibarat lamun jelema
sanajan kosong begitu numutkeun Tuan Syekh Abdul Qadir maka ngabagi dina wewengkon kitu urang harap bisa isana unggul. Maka saur Tuan Syekh dina kita Futuhul Buyun menyebarkan bahwa ada 4 kriteria saur Tuan Syekh nu kahiji nyaeta rajulun la lisana lahu wala qalbi, nu kadua rajulun lahu lisanun bila qalbi, nu katilu rajulun lahu qalbun bila lisanin, nu kaopat rajulun ta'allam wa 'allama wa 'amila bi ilmihi ay rajulun lahu qalbun wa lisanun. Perlu dihadirkannya opat yang dan nanti opat dia kenal opatnya kayak ini kayak ini tapi lah. Nah, serius penjara lagi dah bau hati. Dan mulai menyeruput, bacil lah, ya. Ada teh, muka hiji dia naon sana. Geus atuh make bahasa eta, bahasa urang itu, nya. Cek orang Jakarta. Ada 4 kriteria manusia. Yang pertama yaitu seorang manusia yang tidak ada lisannya, tidak punya lisan dan tidak punya hati. Yang kedua, manusia yang punya lisan tapi tidak punya hati. Yang ketiga, manusia yang punya hati tapi tidak punya lisan. Yang keempat, manusia yang punya hati dan punya lisan. Makai bahasa Arabnya, bukan bahasa Arab. Lama cek santri, namanya santri. Itu santri. Ya, santri ya. Santri, ya. Bahasa santri betul lah. Dia membahasa semua. Manusia ada 4 kriteria. Ia cek orang parahyangan, lompat ke belah dia, nyata berenang. Jelema teh kabagi kana 4. Hiji murah cocok. Dan kieu mah gampang kan kieu mah ye. Sok tere katalarna teh paleban kieu mah nya. Hiji jelema murah cocok. Nu kadua murah bacot mahal cocok. Nu katilu mahal cocok murah bacot. Nu kaopat mahal cocok mahal bacot. Apa maksudnya gimana apa boy begitu balik naon cenah tadi tengah di eta bacot kieu kana timu nu kieu mah nu kahiji jalma teh mahal bacot mahal congkot nu kumaha cenah ieu nu mahal bacot mahal congkot teh ieu alergi kana pengajian kana maca sholawat indit nepu ajengan geus teu hayang HP geus goreng begitu nepu ge ajaban babarek tau nah keur mah HP nang geus goreng lisan ge goreng eta disebutkeun jelema anu mahal bacot mahal congkot goreng bacot goreng congkot geus puguh lisanna hese HP nang ge jelek urang mah
ieu paparingan can bisa alus dina hati lisan itu karang milu maca sholawat karang bisa sholawatan hati masih kere hampang can aya kanjeng Rasul dina hati mah keun saanna da engke naik kelas mahnya di dunya wae da sakola oge berenang numpang satahun 2 tahun naik ka kok titeko setahun 2 tahun naik ke TSN 4 KSN TSN Kasma KS1 S2 S3 S4 STR S wae ngan sing hade ilmu anu di ger ku indung bapak timpang dikirimkeun KTK dikirimkeun nya KSD diantarkeun ke SMA dijajakeun bahkan di motoran di babakan pengajian bapana nganterkeun hanteur kos ayeuna mengapekeun hayang dur batur ngabring milu ngabring akang ayeuna budak ngari itu budak sahat teuing bapana teu nganturkeun teu ngasongkeun sugan dijajahkeun di urang kalipunten abi teu biasa ngawurukan pang ayeuna pangajarkeun di urang kali bade dikitukeun dikieukeun mangga ayan gitu dan dimana itu cari cukup di dia mah insyaallah nya bebeja ka guruna teh diajarkeun bapana meureun maka tungtungan meureun di dia mah insyaallah balahan orang tuana di mana budak yang ngaji diajarkeun dijakeun dipasarkeun ka guru nah meureun maksud sekian bisa ayat gitu namanya tapi insyaallah di rumahnya mereka adik KSD mah diantar unggah poe KSMP diantar komo diundang makarapan bari jeung maya daeng di saragama hari ka pangajian Gusti lain sih erek nyela KSD KSMP da sim kuring ge sakola nu beres tamat lain rek aku punten tamat sim kuring ge alhamdulillah supaya nyaingan sabab di luar pertanyaan lain pertanyaan seperti kalayangan masyarakat biasa lamun sim kuring aya ngaji jeung mahasiswa kudu bisa ngalajan pertanyaan mahasiswa lamun ngaji jeung sarjana kudu bisa ngahiji ku bahasa sarjana sabab moal bisa dihiti-hiti dina palbakir pertanyaan sebab beda tak dibirikeun daek mayana ari bapak ngaji cerendak ayeuna teh itu tingali kira kilometer kesana cuit titit kolotna teu haradikeun anger we da cenah ari ayeuna mah sok ikhlas tong borodilator kan nya alhamdulillah di dia orang saya coba nya tanah pikiran kan listrik ini sebelum ngangkot tegal cedok gitu teh arek berkah budak ayeuna asom-asom teu ngamuliakeun guru nahan teu mentakan arek mah di ilmu tenepi kana kol ukur nepi kana dikoro lamun heuk ayeuna tah urang ngamasakeun kitu supaya generasi penerus urang cing atuh urang bae abring-abringan salatna abring-abringan ngajina abring-abringan kan can dipasrahkeun ka guru paparingan atau tinggal ayeuna urang lamun ka pasar jalan nyidit mawa motor celek motor ditunda ipar
kira begitu rek balik main ya seberapa 2.000 lamun teu mayar teh kumaha era aja nyiapkeun duit 2.000 mau hapekeun motor unggul pada motorna teu ditinggalikeun teu dikumahakeun 2.000 ningali deui ayeuna lamun heuk dibahasakeun ieu geuningan urang numpat kamari cek ajengan di Lebak bahwa ayeuna lamun urang nempo ini ka ditutup ka puncak aya taman safari teu pira rek nempo beru nempo monyet nempo meong daek maya ratusan ribu nah ari ka itu ke pengajian, ke guru, ke santri, sabab urang kalah kelas 2.000 disebutkan berarti keur majlisan goreng nya hate goreng doh cuma kayak di kuliah lain yang di kuliah lamun ningalikeun Imam Syafi'i barokahna ilmu sabab ayeuna tiap kali ngasodakohkeun teh sodakoh karena guna sehingga ilmuna begitu masyhur ku urang ayeuna dipake tah paparineun ayeuna jauhkeun diri urang tina mahal bacot mahal cocok cik atuh barang bere mah teu bira jang rajaban jang muludan atuh miluan-miluan sholawatan ngariungna resep kana pangajianana resep we ulah ieu mah cenah naon geus dah rajaban tiba bareto kitu mereh henteu eta teh nya da tiba bareto kitu nya urang mah sanajan rajaban tiba bareto kitu tapi boga harapan rojan sabab saur Syekh Ibnu Athaillah jelema anu kurang tina rojana ngarepkeun kana amal-amalan biasana eta teh ayeuna sok ngenteng-ngenteng urang kumpul ngariung sok sarjan teu pira ngan sajam 2 jam jeung tiba bareto kitu jeung kitu keneh tapi urang roja ka Gusti Allah mudah-mudahan roja ka Kanjeng Rasulullah urang dijantenkeun umat dina bendera Kanjeng Rasul bisa ngomongna ning syafaat Allah Subhanahu wa taala. Baik, siap satu. Karaki hiji. Kumaha? Jadi goreng di sana goreng hate atau tadi teh supaya ngalusan tulisan terang teh baca sholawat ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika
waktu lamun rek dicaritakeun moal beres sapentingan ayeuna kuat keneh teu kuat dengan ini doang goreng di dieu hadap teplek nya geus ngopi geus nyana tuh bening karena hatenya insyaallah berasa sabab tua saya dina kita betul-betul nyebatkeun bahwa ya rukun nabat dina rukun nabat nyata al jildu mawadi'ul lahm wal lahmi mawadi'ud dam wad dam yajib berjalan maka tinaru tumbuh dina kadaharan-kadaharan nu dituang kurang sadaya lamun heug eta katuangan halal bergizi sehat sampurna kalawan berenang cek kedokteran mah 4 sehat 5 sampurna ayat saya dia jauh dia tempe dia tahu kasus lamun ingat karena susu menyebabkan minat masuk kadang-kadang Pak ini mah nyebutkeun naik teh batur mah nyebutkeun naik teh sholat baik mah naik teh kakun cepat malah bukti dina rukun nabat ya nun tuang kurang sadayana kul wasrabu min thayyibat tina perkara lamun heug kaicipan ieu kadaharan urang iluman urang nu ku perkaraan diharamkeun maka ieu teh hese diajakan pertumbuhan dina nyebut asma Allah kahalang karena ayeuna bismillahirrahmanirrahim Yasin wah goreng atena masih kene goreng tapi lamun begitu Yasin wal Qur'anil Hakim ceng dibesekan ceng berarti napatna masih kene kurang kudu bertimbang maca Yasin maca tahmid kemudian akan membaca salawat amin geus nu eta mana dia aya oleh-oleh supaya kaiman aya bawang bali disebutkeun di suami dan dina poe ayeuna di Masjid An-Nawawi aya bawang bali ke ditanya pemajikan ditanya ku anak pas suami dan teh meunang naon ulah nusutkeun oh eta menang bacot kade tah ulah minta unggul eta mah timu nepi ka imah bacot jeung congcot paling tidak pulang ke salawat 440 ayah merasa itu cenekang santri di tongkat ayah nyata sok mudah-mudahan sudah kalinas apa sudah kalinas rumah sampai alinas alinas kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita surat Al-Ikhlas. Tombol materi.
Pak Haji, kamu ngerti, Pak RT, Mang Iya, ya, sahabat kayak yang bingung aku tanya belajar karena sebenarnya ingat itu kan kedua abang kira tadi tanggal 14 hari mau kan 14 kan hari Sabtu bisa nyebutkan hari masih itu ingat kayak karena begitu ya mas hari nanti 14 Februari hari nanti nyamuk cuma sampai Valentine Valentine apaan Valentine Valentine itu untuk musuh Valentine ini nanti tanggal seberapa saya raja ayo kurang aja sekali itu udah target cuma ditanya kan gue sakit tanggal seorang 22 karena aduh enggak salah tanggal kemarin sabaraha hati senang apa ngangam dawa bakir surat al-ikhlas bangsa titik kembali batin dengan sendiri bawaan balik kalimat ini ayeuna dari lahir nih orang mana teh rumah ini tadi oge balik kelana tambah balik kelana tambah kehadean naon we kehadean itu macam-macam surat al-ikhlas sholawat paparing sodako kurang masih dengan 2000 poe cuma eta susana dan boga 10.000 ge anger berat teu cara ayeuna nempo we nu mamawa minu kieu awal we mere 10.000 teh kurang kene tapi permakana korban 10.000 teh sabaraha sabaraha udah 12.000 bayar nya ingatan yang namanya sudah al-ikhlas tiwit ayeuna nepi ka wiraha lamun masih kene aya nu ngayakeun rajaban terus mudah-mudahan sabaraha 12.000 sebenarnya 12.000 ampun ya sabaraha eta utamana jeung kurang mudah-mudahan ulang kasupkeun ka jelema anu mahal cocok mahal banget paparingan barang bae tabanda urang gimana justru uang saya ngati maka insyaallah ya Allah inna nas'aluka miskinan Gusti jadikan kau orang miskin ayat ini mengatakan yang miskin ayat Gusti miskin ke aku ayat kabeh Gusti Allah marzuqni rizqan halalan thayyiban kasiran mubarakan Gusti pokoknya menikmati segala syukur tapi sabab pengaruh api masuk di situ percaya menjual Gusti Allah ngasihkeun kuan hari salat bubur hari kamar butuh loba Tuhan saya nyebatkan nas'aluka miskin Gusti abdi mah miskin sabab ayeuna hikmah dina kamiskinan teh di mana dihisabkan naon tuh mereka dihisabkan misalkan kieu Mas Rudi tang bukan nama tegaduh iman hari eta anu dicicingan anu istri nah istri apa mau dikaistrikeun da atas nama istri eta motor anu istri eta sugan boga harta dikaistrikeun jadi enak naon ketika boga naon si awak
dibahasakeunana ayeuna dunya mah hayang beunghar hayang sagarupa boga padahal qalilu hisabun wa fasiruhu ayat dah beuki kan lain teu mangga sian kaluyakan rek beunghar mangga tapi kade ulah ketengengan eta dunia dibebas-bebas sabab tadi dilibatkan bahwa kami sebutkan kurang kebutuhannya tina ikannya Nabi Sulaiman beunghar mana jeung urang Nabi Sulaiman gagah buruan nage diteretes dinten berlian permata jabajan lulu buruan ya urang yang masih 5 gram di reseken nya nanti ada di nanti hasbi rabbi jalla urang pun gede katanya kena make serupa tatangga meuli sepupi urang meuli parame tatangga meuli kulkas 2 pintu urang beridit ka mantri asih tatangga meuli apipi urang ini kasekan uang tatangga ini haji di haji terus ka Turki kan Dubai Malaysia terus ini manehna dititi sekarwangi make ambulan paeh manehna paeh tanah kita sebutkan gorengan keun atuh sok sia kasar mangga ini kasar kulina gawe dari karyawan mereka dagangan ngan menda Gusti sing barokah naon barokah teh siadatul khair naon siadatul khair teh nyaeta ieu dagangan ieu kulina ieu jadi karyawanna ieu jadi ibuna ieu jadi sagarupana ieu hasilna dipake jantan ibadah ka Gusti Allah ade-ade ulah dituturkeun ulah diulang-balik kumaha nyaeta urang mah maca surat Waqiah salat duha maca sholawat hayang beunghar hayang itu hayang ieu maca itu maya jangdun ya salah eta teh maca sholawat 4.400 hayang napak sancang entong baca sholawat tong hayang napak sancang era upapaton hayang napak sancang dina era umrah geus teh baca sholawat nan gawe nanta hasil tina gawe pake ibadah lain ibadah jangan niat dunya tapi pendunya oke perlu pada ayeuna oge datang ka dieu teh kudu make dunya mana salah sahiji dunya tah calana tah samping tah jaket tah kaos tah kopea eta dunya ngan lamun dunya dipake jang ibadah maka eta dunyana jadi perkara akhirat syarat di ilmu tadi cek dengan lamun man arada dunya ma'ala bil ilmi siar dunya ilmu tani dagang jangan ilmu dagang karyawan jangan ilmu karyawan lain pula sama isi kuring ge kasar ngan merenang bahasana ulah nepi ka ayeuna dina hate urang teu aya saeutik oge jenengan Kanjeng Rasulullah sareng jenengan Gusti Allah bisi panyampaian dalam 10 lewat 12 ya senang bahasa kami dari ini kesennya harus aneh para hadirin jemaah simboli di
ini wa iyyakum bittaqwa. Nasihatkan diri sendiri pribadi, diri kui intinya kerja dengan soal masih kena jauh insyaallah. Mikir orang saya mudah-mudahan pegawai hiburan video dinaradaga hayang kasutkeun umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngarepkeun kana syafaat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngarepkeun kana ridho Allah, maka beunang sok beningkeun akhirna entong aya saleutik cawa insyaallah. Lamun teu aya bahasa kuring urang kira-kira 5 bulan lamun kurang merenang bahasa kuring memang teu bisa cara pahayan pahayan bacaan teu bisa sakieu aya ngan lamun teu dibacakeun ieu bahasa. Mudah-mudahan dari paham kurang perjalanan sadaya dina berada taufiq hidayah insyaallah, dina kesalahan pasti, dina kabur bersyukur, dina hibah kesudahan berada zaman pun bagi diri insyaallah yang para pemulia tidak pakai insyaallah yang terdapat maghfirah serta Allah iman yang sudah iman asal itu rahmat insyaallah ngan kaya rahmat yang cek Allah yang kasur ngan cek Allah teu kasur ka mana di neraka heuh mangga mesti asal teh rahmat. Tadi terakhir dina ngabahas nyaeta rajulun la lisan lahu wala tadi jelema anu berenang sebutkeun mahal baca mahal cengok sasesaan sugan we namanya sugan kageto dan ngaji deui teruskeun kana sesaan acan tina rukun nawa rukun hayawan nya tina rukun rahman nu dibaca dalam diskusi sifat rahman maka dina akan sifat Gusti Allah maka benar niscaya urang bakal bisa mi'raj maknanya aku jalan sholat. Hafidu as-salawat wa salatul mustawa billahi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.